Tadi berang pas di sawah capek akhirnya balik ke beli rokok aja. Mah ieu jeung deui ieu panon keur nyadan wae deuh nu kenca. Kaliasanya ieu teh jeung leung keur nyadan wae dak. Bobo aya tamu ieu minta-minta cai atuh tadi. Arah si Neng teh ih ya abah Assalamualaikum punten. Waalaikumsalam. Saha teh asa-asa aya tamu. Punten abah. Piminantuan Tilegok Hangser. Oh, mun. Di mana teh atuh ujang teh? Tilegok Hangser, Pak, paling dinya. Bade aya naon? Bade ameng kasih Neng. Teh Neng na aya, Pak. teu aya nuju ameng. Dia ameng. Rencangan Oh, bade ameng tadi na kasih Neng. Kaisa kedap lagi euy lah. Hari Bapak nyesep na naon? Gening Pak, pikir. Bako molek. Ada kumaha. Aduh, abdi teh hoyong amprok jeung si Neng teh. Iya tuh rokok ieu wae ah. Kayaknya manakeun. Sok simpen wae. Engke mah dijamin ku piminantueun. Ayo rokokna merek naon itu jauh. Sae. Rokok naon. Si Neng na aya. Iku abah teh ini. Jawara naon. Sae tata rokok teh. Heeh, Jawara. Jawara. Kieu meureun. Berat tuh ujang jagoan. Kumaha si Neng na aya. Si Neng teh. Ya bade hoyong amprok. Oh, aya. Neng, Iya, naon Pak? aya tamu Neng. Ieu bade ameng. Biasalah abdi bade ka ditu, Pak. Pak minta nginum, Pak. Aya si Neng di dapur dah. Kasih Neng nyuhunkeun. Ya. Aya di dapur. Itu bisa lah piminan tuh teh geuning kawas kitu nya. Boa ieu budak teh. Penta-penta. Minta naon, A? Hayang nyium. Embung ah. Abah. Ini Bere. bere Neng bere. Age. Naon? Age sih dibere. Tenang. Mana? Rek naon atuh nanyakeun Bapak wae. Arek arek nanyaan. Rek nanya Oh, salah. Neng apa atuh? Iyo. Pirago, Oh, iya. arek amprok geus rek nanyaan. Apa atuh? Lelaki sejati, jujur. Mau bogoh pisan ka Neng. Ari anu lelaki sejati teh nu kumaha cirina, A? Hanya anu wani ane kieu. Nu wani. Anu wani nanyaan. Bapak nak ke mana? Tadi mah ngoloyong reka warung. Warung daek dipinang gua. Beneran kumaha? Bener pisan. Mana oge bapak nak bubur cenah ka dieu. Iya, teh heula aku sih. Telepon-teleponan. Menurut pelayan. Tah. Aya iya. Neng, subuhan atuh. Iya, selapa. Sok nyanak cai kan itu. Aduh. Tas di mana, Pak? Di warung, masih bako. Sok Neng subuhan nyanak cai. Ari Bapak can di dinya. Banyak uang. Bukan abdi teh ieu teh. Rek muguhkeun bade minang si Neng. Si Neng arek dipinang ku abdi. Oh, tidak melacan ujang teh. Gua abdi teh damel mah buruh. Alhamdulillah. Di mana dinda si kang buruanana? Buruh, Pak. Mun. Alhamdulillah tos damel jantan guru. Ageng teh gaji aja. Alhamdulillah. Jantan guru mah. Jadi buruh mah teu jelas, Pak.
Yang 17 juta mah. Aduh, entos di dambal menyanyi kawe sareng anak abah lah sareng jenengnya. Kumaha? Encan hayang, Bah. Halus aya kahayang mau urang nanggap wayang. Sip. Aduh beres. Aduh, parah. Calon itu aing. Saliwang. Geus lain saliwang mau budek. Oh, aya koyo nanggap wayang memangga. Arek Dadan, arek Asep Sunandar, arek Dahlan. Mangga. Ait tos didamel mah. Mana? Aduh. Itu parah geuning budek sami toha. Dicanan teu budek. Abi mah hararaseum hoyong ngarokok aya warung teh ditu. Mese rokok atuh Pak, punten. Sabaraha bungkus jang? Giliran kanu rokok. Budek nang dadak leungit. 15 bungkus jang masih rokona. 2. Enggak, abah keresak. 15 bungkus. Disebutkan paling 5 bungkus. Tenang, Orang. Ya, dengan mayetek kieu motor. Aduh, bocor gitu. Ya kabeh. Balai. Dia bagus beutik geus jam 1. Minta tolong. Aya naon jang? Iya pugu Pak lah. Kunaon? Motor teh bocor duka kurang angin di mah tukang tambal. Coba lah. Pak mun maya teh kieu kurang angin meureun ieu teh Bengkel jauh. Oh, Yang geus peuting ongko jang. Bari ka mana uihna? kalegok hangser. Geus gampang ku abah. dia. Kumaha ieu teh? Oh, Urang ditambah angin. kumaha tah teh Bah? Jeng. Oh. Kolot mah loba kanyahona dah. Jelas ya. Kumaha Pak? Tingalikeun. Oh. Banyak ya. Dah. Oh. Geus eta mah. Geus jelas. Bisaan. Bener jang. Abah mah bisaan. Artis oge eleh ku bujur abah. Ah. Bikin ya. tenang, tenang.